Pasti Darussalam. Naon? Di man hiji Darussalam. Sekolah. Lain tos sakola. Naon atuh? Tos nempo anu CAT, Naon cek ate? komputer ACT tes. Oh, anu Basnas. Kumaha Kumaha eta teh kumaha? Assalamualaikum. Salam. Kang. Di mana, Mang? Kan? Di mana? Iya, Nya, pasti Darussalam. naon? Di man hiji Darussalam. Sekolah. Lain tos sakola. Naon atuh? Tos nempo anu CAT, Naon cek ate? komputer ACT tes. Oh, anu Basnas. Kumaha Kumaha eta teh kumaha Mang caritana? Jadi caritana bisa yang apa? Ya tadi Mamang teh kan geus ngobrol. Heeh. Jeung Ali Cep. Heeh. Mm-mm. Oh, jeung ketua ieu nanya, tim sel. Mm-mm. Terus kumaha? Nah, jadi caritana teh kieu. Alhamdulillah, sama-sama kali ini, Mang. Ini habis tepang ya. Enggak, Mang. Alhamdulillah, sama-sama kumaha ya, Mang. Enaon, Mang. Karena sandiat teh Mamang teh bari ngiring itu maros. Siap. Mohon dinu perkawis. Ieu teh sabaraha tahap di mana we? Tapi ya, anu testing teh ya. Mohon. Oh, insyaallah nomor rengse tahapan kahiji tes komputer CAT-nya. Nah, oke, sarengsena ieu bade dilaksanakeun tes makalah. Oke, presentasi seseratan ide kanggo para calon di pintonkeun di payungan para tim sel. Syukuri. Insyaallah kaping 5 genap Februari 2020 genap. Anu salajengna Kang. Ngantos kaping 8 terakhir wawancara itu Mamang. Langsung Seperti adaptasi kan Mamang ke calonnya misalnya pimpinan Basnas ditaros ku arang teh. Mang kumaha gitu Mamang teh nyalonkeun hayong kumaha tah Basnas di Amis teh gitu. Kita sesi wawancara. Sesi wawancara kaping 8 Kaping 8 Februari 2020. Insyaallah Saatosna eta teh rasake dijaring we nya. jaring dikembangkan nilai CAT, nilai makalah, presentasinya sekarang terakhir wawancara. Alhamdulillah. Ku Mamang bade dibewarakeun. Mangga sok dari Mohon. parantos berjalannya Mang katur teh dina 14 teh Mang. Punten teu biasa sadayana lebet sesuai dengan urutan-urutan nilai, sesuai dengan hasil-hasil tahapan tadi. Dina 14 teh yang 5 Mang. Aduh. Gitu. Punten da tematuran seperti Pada dikabarkeun heula siap, Kang Dani lah karena ya Mamang. jeung sampai ka sadayananya. Siap. Atur nuhun. Itu mah sami-sami mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu caritana teh. Arti Mang, berarti kedeung deui atur mun kitu mah nya. Kedeung deui nya. Heeh. Da ieu tinggal 2 tahap deui Kang. Heeh, berarti kedeung deui Mang. Mamang memali lah ya. Heeh. Arek kabejaan deui masyarakat dibawarakeun. Oh, siap Mang, siap. Kitu nya, Sing Kang. sehat Mang nya. Nuhun. Heeh. Ayo Kang. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi si Mamang nya mantau.